Indit balang siar neangan isi beteng pas di jalan teh kapegat macet tapi nu ujung-ujungna menang endog murah. Kela kedeng besti sameme indit balang siar. Cetrekeun heula komporna, siapkeun pancina, keuretan secimna. Jadi istirahat gawe ayeuna teh arek ngulub heula. Sabenerna mah besti ayeuna teh rek indit heula balang siar tapi da dititah nyieun heula mie. Cek si abi teh pangyieunkeun heula mie asa lapar. Oke, baiklah Baginda, cek teh nana teh dipangadamelkeun heula ieu mie nanya sakedap diantosan. Capit pancina, piceun caina, eurihkeun mihna tuluy diaduk. Biasa orang Sunda mah teu bisa jauh tina sangu, jadi we mih sanguan. Ulah poho siapkeun caina bisi kabuhulan. Tuluy cokot tasna, bukakeun jeroana, tingali aya dompetan. Ulah ditingali dompetna tapi jeroan dompetna. Eta duitna. Supaya teu disebut mait hirup, ulah poho beureman bibirna saeutik pake we handset jeung minyak seungit semprot ame seungit. Gantungkeun tasna dina tak-tak. Simpen minyak seungitna, tutupan pantona, pake sendalna langsung ngagidig heula ka belah hareup kana parkiran. Untung besti poe ayeuna teh cuacana panas lamun hujan moal jadi meureunana. Sakuduna mah make jaket tapi da kulantaran panas jadi moal make jaket. Kosna teh make motor hideung ieu ta besti minjem heula we anu si bungsu. Ujug-ujug di jalan teh anu megah. Ieu lanceuk teh nanah nu kadua mau hape mie cenah ka warung lain-lain. Oh heueuh pangkawarungkeun we pangmeulikeun mie. Cek teh teh mana duitna tah lamun geus meunang duitna mah tuluykeun kaluar heula tina pagawean. Lamun cuaca cerah kieu teh sok hayang ulin jauh besti teh nanah. Tapi da kulantaran geus boga buntut plus teh nanah teh gawe. Jadi we bisa balang siar teh mun aya bapakna budak. Anu dituju nama sabenerna mah arek meuli hayam besti teuing aya keneh ting henteu ieu teh hayamna teh. Singkat carita ieu teh geus di jalan Cirimpak, ieu mega mendung dituluykeun di ka Gunung 2. Kulantaran tukang hayamna nutup jadi nyimpang heula ka Indomaret. Ulah gandeng besti cuaca panas kieu mah ngadem heula di dieu. Ameh teu era teuing nyokot mie we ti Rusiki mah. Tapi jigana teh moal mie hungkul besti. Ngagidig deui kana rak deukeut coklat, nyokot coklat teh ujung-ujungna ngeser deui ka belah dieu besti sampo budak teh geus erep jadi we nyokot sampo. Ngeser deui saeutik nyokot heula odol. Beres nyokot odol ngeser deui ka belah dieu nyokot susu kotak. Mahi tilu ogelah cicing di darinya nya. Ayo besti ulah lila ting ni isna besi anu panas. Eta dompet besi panas besti ngaluarkeun isina. Sia besti jaba macet ieu teh kumaha atuh. Teu balik hayang balik arek balik panas. Ujung-ujungna mah ngisi bensin kapegat macet deui balikeunna teh. Dracik geus kieu saha anu arek nulungan. Iwal ti ngantri we meureunan nutur-nutur bujur. Nutur-nutur bujur motor jeung bujur mobil. Jaba mending ngaheab kieu panasna teh besti. Jigana teh kudu ka belah kanan ieu mah nu longsong. Pararunten bari ngiring ngalangkung heula salib. Lamun tadi dina mobil meureunnan mugeng we di tengah jalan teu bisa liwat. Untung teh nanah mau motor jadi bisa sulap salib ayeuna teh. Arek ngararantri mah teh nanah mah arek ti heula soalna arek nyimpang heula ka dieu neangan cilok. Teh cilok apa basreng nu kieu teh tapi da teh nanah mah biasana dikulub dituluykeun deui ayeuna teh arek jajan heula besti. Biasa bari jeung geus jadi emak-emak lamun jajan mah moal poho. Geuninganan aya besti cilok teh. Aya cilok, aya sempol anu dimimitian meuli cilok heula we ayeuna mah.